Cinta sejatina adalah keikhlasan. Cinta adalah kepatuhan. Cinta adalah pengorbanan, cinta adalah kebahagiaan. Itulah yang dirasakan oleh Ananda Sania Rahmi Kamalia SM dan juga suami terkasih Muhammad Altop Sarjana Keperawatan. Untuk itu kita berikan penghormatan untuk mereka berdua. Kita akan sambut kehadiran mereka berdua yang berbahagia di Graha Sobandi Tasikmalaya dengan penghargaan yang sangat luar biasa yang akan diberikan oleh Sanggar Panghegar Tasikmalaya. Silakan. Sun sampun saduka suhun Sampurasun kanurawu sejak amit kanulinggi Hampura kabalarea Sejamin tonken karasmen khusus Pangantenan Kuparigalna Ti Sanggar Panghegar Tasikmalaya. Gusti Maha Suci nomor bangsa daya alam kamahluk sakumna baik ada wedi kapanggeraan mapag anu pangantena mugia tejanten bentuk gandrung palias sanesnya campak Punggawa geralumung bencang ladang imampa anu disebut perwira pahlawan ngabelah nusa satria andalan bangsa benteng bebentangan negara satria anu utama bangsa digagakan lawak sewa gajah mada perwira bagiana satria anu sajati nu mugiata yang pusing ku dalamna jalma hirup ku gustina mending aku yang sawengi nu sehingga saksi kuku pengku janggu kawis ka umat na Gusti
nangtung nakaliungan lempang nakaragaman selisimba ku kadadesin cemplang ku kanyaan jatnika remangkap nepi kapati nilayak ditincak dilir pamrih alias tehudang deui Ayat raja jeung ratu urang geus ngarendeng sun. Ari si kurang ajar. Kunaon cenah Oh, bat teu digoongkeun. Mangka tukang kenang namun wae baheun. Heeh, mangka dingeungeunahna. Asun. Hapunten anu kasuhun hampura anu dipimaksa. Aya cenah Kang Bombo. Sim kuring ngareng kenek di payun lain ujub riata kabor ieu teh saking gumira. Leres Abah. Rehna incu bismillah rek rumah tangga. Kareus uwa kabingah uwa ieu teh sun. Bu, kami kakarak ingat kapun bojo. Nya di mana cenah bayu? Si Amu ku keke hayang nyaksian incunya cenah berek rumah tangga. Alah beres. Ku kami teh suruh nyusul. Palang siang noyon we meureun di desa ka dieu. Sasam ka mana karep. Amu. Abah, hello Abah, hello. Aya nama teh hariwang. Aya cenah Bang. Nini zaman sekarang mah sudah modern. Sudah pakai Android. Teu hariwang ditinggalkeun ku aki ogena no. Leres pisan. Hari Nini masih di mana? Dia Nini teh di gerbang payun, Ari Abah di mana? Yuk kakarak di gerbang payun. Sok atuh di gerbang payun ka kenca. Kak Kenca, Tuluy kakak tuku. Kakak tuh. Tuluy lurus Lurus, yo. kan? Siap Abah. Assalamualaikum Abah. Olo oce. Jiwa lupa. Hai, pamajikan aing meni genit kitu. Karena kitu nama meureunan kaul. Jang incuna kon bae. Senaulah yang kenapa nasaran. Ulu itu beki mota. Aduh ampuran. Kon bae. Aduh. Aduh. Mun kereseri mata kena kunuju. Mun kepager. Aduh ampun. Mangos ya teh mangos. Aduh. Ai Abah. Geuning ini teh sudah ngagimbung aya naon atuh Abah meninggal lain kieu. Lain aya naon sidik boga kabunga. Kabunga. Icu urang bismillah rek rumah tangga. Leres. Urang hibur ku urang. Urang bungakeun ku urang. Urang doakeun ku urang. Bu, kami kakar. Nini Kumaha, ulah Abah? ngisinkeun. Mangkaning seueur para tatamu
Oh, para seniman seniwati ronghok nonton urang sun Mohon, ulang Abah. isikeun sok dilatih heula ku wa ibing sing sae kawin Siap. sing sae dilatih heula ku wa hiji Hiji. heeh Anak genah geuning Abah. dua Dua. itu sun tilu Gel ngagel asik. bo Ngagel enak. begitu uyahan Anu mana atuh Abah yang mana? anu nyuna kapan sia teh urang sunah. Siap. Ulang isikeun. Satu kali lagi. Sok sekali deui. Hiji. Hiji. Dua. Dua. Tilu. Mas, apa ora iki? Apa Bo. kurang ayu? Apa kurang seksi? Mas, mas, Mane bea karep. Ya. Dilejak sate ko inggera. anu mana atuh Abah? Kata yang saya mana? juga yang nyuna sia teh amu yang nyuna sok bari ngawin bari ngabing yo. Membalisir, Eh. Olo hayang joget jeung tata hayang joget jeung tamu isikeun sun kana kitu nama meureun heuh pakawulan ulu timuruan aya nakeun hayang jeung nu ngora aduh Gusti hampura monggo sedeni ulang edakeun adieu ngisinkeun eta teh tamu Tarjana geus sabageus ngampara lalangseng geus singlarkeun Balumbang timur jalan gede sasabuan tutut gunung keong reuma Ratu Raden menak anaki Balinggih baelenggah berhaturan lenggah Calik dina kursi gading gilang kencana Kabagjaan rumah tangga geus nganti keur hidup duaan Sakinah mawadah warohmah bae anaki Haturan wilujeng sumping, haturan bangyaga, bagayangga rajani ratu pasini jatuh krami, taganen genti, taganen Haturan wilujeng tepang, haturan wilujeng tepang, kasadayana bagayang, haturan wilujeng sumping, haturan wilujeng tepang, wilujeng tepang, haturan wilujeng datang. Tentunya disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita yakni Gedung Sobandi bersama Panghegar dan Andal Wedding Organizer dan Rio Makeup yo.
rek pageuh akarna ajeng tangkana ngarandakah dahana Bebarengan sauyuna lembok dauna hibar kembangna lebet buahna ker petikeun bawaeun cokoteun seni Sunda Kiwari geus leungit kalindi kuarsi kadahar ku zaman jati kasilih ku junti leungit ciri ilang rasa nu aya karik bugangna yo urang pelakeun teudeun dihalem dalam hieum kesan sampeureun tunda dihanjuang hiang kesan alaun peranti cokot bawaeun deturban kumandepun di wadahan cukuman di Kastagina dibuka gunung ngaliwat anu ewuh ku semuna anu apal ku basana anu rancang ge hatena putra putri tigang ewu begawan sabidak lima anu hayang dilalakonkeun Oke baik hadirin, rupanya tidaklah berlebihan bilang mana kami dari Sanggar Pahegar ikut serta untuk dipoto diabadikan, di mana ini momen yang sangat luar biasa sekali, momen yang sangat berharga yang tidak mungkin kami melupakannya, dan ini merupakan satu kehormatan bagi kami sekeluarga di Sanggar Pahegar. Sanggar Pahegar yang ada di kota Tasikmalaya, di mana grup ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Jawa Barat, yakni juara ke-1 Seperiangan Timur hari ini hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan kembali lagi berikan tepuk tangan untuk tim semua dari Galeri Mario Kota Tasikmalaya. Dan hari ini Sanggar Pahegar Amit Tutur Amit Tutur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi berikan tepuk tangan untuk Sanggar Pahegar. Tepuk tangan.